Teh mah hirup keneh kawas urang kieu. Naon sabna Nabi Isa teh acan di mautan dasarna perjuangan di dunia can parat. Itu di zaman Nabi Isa alaihissalam ayat tetanggina anu bade ngalahirkeun ibu-ibu jalalaki mah geus sumpah teh nya ge teu sanggup ngalahirkeun bangga ngeujeunna. Itu ibu-ibu bade ngalahirkeun carogena sumping. Ya Rasulullah itu pun bojo bade ngalahirkeun nyuhunkeun dilayan. Nanek kajuru makanya yang kami kudu di Batak. Isane saya nyuhunkeun di doaan haku kami. Itu angkat Nabi Isa, bro ngalahirkeun istri Nabi Isa di jalan keneh. Yuwi kaberes diibakan, dibedong, murang kali dibobokeun sumping Nabi Isa itu bade ngangkat panangan Nabi Isa ieu budak kalah luncat. Orok karek samenit tina dibungkus dibedong lol Nabi Isa ngangkat panangan teh hibar budak jelek nete ke tengah-tengah bumi barang antal ke tengah bumi beratna 3 kintal setengah tereh gedenya 30 maraban daun teh asal luncat teh gede itu barang ditutup ku Nabi Isa dina tarangna aya tulisan Ana adu wallah gitu. Jeung Nabi Isa ieu budak teh kieu. Itu balik ka ibuna, Bu geuning tiong putra teh kitu, kumaha Gusti Rasul tingali na tarangna. Ditingali teh nya aya tulisan, upami bahasa urang mah kami teh musuh Allah, ngaku sorangan tulisan di lataran. Nya nya kitu. Nya teman nyangakeun kumaha saena, nyuhunkeun widi kami Bu. Ieu putra ibu ku aja rek dipaehan, sabelah mun dihirupan bakal ngabahayakeun balarea. Mangga ai saena kitu mah nyangakeun. Sarepet Nabi Isa nyebut pedang. Maksana mah bade dilaan ka luhurna wungkul moal disiksa. Itu teuk-teuk beuheungna asana terus balageur teh. Tanu piomongkeun mah ieu kadienakeun. Itu ngadat cik Nabi Isa mending laan ka luhurna wae lah bae teu piomongkeun. Barang disambut ku Nabi Isa lain ge jawara itu. Kalau wae ngaku musuh komo ka Nabi Isa. Barang disambut ku Nabi Isa ngelok. Tep orok teh bret teu kaburu ngelok nalamat beunang panon kencana sabelah. Bret pupus. Kadepek kita budak teh langsung namru tewak ku Nabi Isa. Dicanak teh ka palihdinya ka kulon. Kuloneun ieu alam dunya. Bijil Nabi Isa kakulonan ya alam dunia di luar alam dunia teh aya gunung ageuna 1000 lipeteun ti gunung Himalaya sumping kadinya dirojok ku dampal panangan Nabi Isa hanapna gunung cek diangkat teh gunung ngajungjung simpen teh budak di tengah-tengah turuban ku gunung nepi ka ayeuna hirup itu namina Aceng Dajjal. Gitu harus ngerti dalalaki banyak neng Dajjal temajak eta namina teh Aceng Dajjal nepi ka ayeuna hirup awal akhir bakal ka dieu deui lamun suk Dajjal ka alam dunya nu panggeulana di teangan ustad musuh teh kaum kampung di teangan teh ustad teh tukang gapreman teh sab dulurna sok diberi duit dong kok, saya mah pilih-pilih lah. Hayang diancam, hayang diberi duit, gitu lah. Itu, jangan ustad, bunang ustad tewak cangkengna. Di laut nepang jerona salam dunia teh di Dajjal mengan semet mumuncangan. Itu, rubakna 4 kabupaten teh dambah suku itu. Wah, ngajurelat ka dieu mah parah. Itu. Badak tadi ke jenarek tolak antau semua mau bener ninjakna ruksak nih tolak itu kayak itu deh pokoknya umat Islam mah bawa bola laki dibabat itu diramus sekali newak jelema teh 4 desa krep bubuk itu kumaha cenah abdi aya ilmuna upami jalma di alam dunia ayeuna hoyong teu katingali ku Dajjal kedah katalar surat Kahfi 10 ayat
Tingawitan alhamdulillahilladzi anzala ala bil kitab wa lam yaj'alahu iwaja dugi kana min amrina rasada deuk kadinya moal katingalieun ku dajjal paling katincak ya gitu eta mah eta pilih-pilih skorna gede teuing nu katincak diram anu nu katewak diramus nu teu katewak katincak itu upat desa atau desa bulahna teh. Jadi keur pilumpateun lah. Nah gitu, ayana di langit kadua eta Nabi Isa. Mangga pilih boneka ditu silaturahmi. Itu di langit kadua. Naik ka 3 ka 4